Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat ieu teh engke jaga Baduy bakal jadi Kabupaten Baduy. Tambah kabupaten kedua Kabupaten Cigelis. Kabupaten katilu bakalna Kabupaten Gunung Kencana. Kabupaten kaopat bakalna Kabupaten Cibaliung. Opat kabupaten insyaallah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi. Jadilah ke provinsi Ujung Kulon. Bakal aya Kodam Jaya 35. Tidinya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget engke bakal terjadi seperti eta. Iraha eta di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh dek ditumbangkeun Baduy teh. Ulah cek Syekh Yusuf. Kabeh kaget kunaon make jeung diulah. Keuna nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang purbakala. Mun di Amerika aya Indian, lamun di Kalimantan aya Eskimo, lamun aya Dayak, lamun di Garut aya orang Padukuhan, lamun di Banten aya orang Baduy. Baduy kebagi tilu, aya Baduy Rohimah cek Syekh Yusuf, aya Baduy Rohyati, aya Baduy Rohmati. Baduy Rohimah, Baduy anu bakal arasuh Islam, nu bakal ngebantu di mana geus terjadi provinsi Banten 2, bakal terjadi peperangan, nu bakal dibantu ku Baduy Rohimah. Baduy nu kadua adalah Baduy Rohayati, nu hirup antara mempertahankeun Islam jeung mempertahankeun aslina kabaduyan, yakni sok disebut tradisi. Nu katilu adalah Baduy Ruhmati, otomatis rohna mati. Istimewa Syekh Yusuf ngomong teh hampir-hampir teu kaharti ku urang. Sugan teh manu katilu teh Baduy Rohmati, horeng ruh mati. Ruhna geus teu bisa diganggu gugat. Nu pertama berjuang asup ka lembur Baduy. Ia adalah seorang utusan Banten nu sok disebut Wijaya, nu pernah basantren nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur, memperjuangkan Islam asup ka nagara, padahal geus dilarang ku karuhun Banten ulah waka galadan Wijaya. Kulantaran nyana boga titipan ti guruna kudu diperjuangkeun bae, nyana terus berjuang, ternyata gelutlah nyana jeung oray. Rupana rupa orai tapi di dia nama ke mahkota kerajaan. Tidinya terus jada berjuang memperjuangkan Islam, tapi Allah belum menghendaki. Nah ialah tumbanglah nyana. Di ditu aya kuburana di Baduy. Maka orang dia kudu menghargai jeung menghormati sebab nyana pejuang Islam. Nu engke bakal aya nu berjuang di tetesan ti Syekh Yusuf, berarti teh Syekh Maulana Hasanuddin ketika Banten 2 geus berdiri, lamun urang geus aya ngadenge Kodam 35 Banten 2 Ujung Kulon kakarak bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyana nyekelan wasiat. Nyana nyekelan wasiat bakal numbangkeun Baduy anu boga ilmu pucuk umun. Ilmu pucuk umun diakui ku ilmu Banten, istimewa luar biasa. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu mantak lamun ku Syekh Yusuf harida ditumbangkeun Baduy, urang moal nyaho kos kumaha bentuk Baduy, kos kumaha nu asli, kos kumaha anu di kakina, kos kumaha anu patengahanana, jeung naon anu dilaksanakeun anak urang lamun nyaritakeun Baduy. Masyaallah karim, horenganan penuh ku unik-unik. Nyaritakeun tentang Baduy aya di ilmu thariqah, moal kaluar ti ilmu thariqah Banten, ngabeberkeun tentang perjuangan-perjuangan Islam di Banten nu bakal diteruskeun
engke lawana rupa-rupa aya 3 lawan engke bakal salah satu baduy rohimah nu bakal babarengan jeung urang berjuang numbangkeun baduy eta. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, luar biasa. Percaya teu percaya nyanggakeun sadaya-daya, hanya jelema-jelema petapa lah anu nyaho kana lalakon seperti eta. Insyaallah engke bakal bukti sejarah jalan ka dieu ge memeh dibangun ulang bener mah geus nyaritakeun 5 tahun memeh jalan dibangun. Waktu kula nyaritakeun ke bakal aya jalan ka Citorek dirage, engke bakal aya jalan dipaksakeun ka Baduy. Ketika jalan eta geus aya walaupun kukumaha tetep bakal aya gerage ngan kazamanan jeung henteu lain urusan urang. Seputar sejarah ketorikohan Banten, perjuangan Banten masih terus sebab kerajaan Banten secara zahir aya walaupun encan diakui, secara batin terus-terusan encan tumbang kerajaan Banten. Ulah dikira Banten tumbang. Engke bakal aya Banten 2 seperti tadi nu dicaritakeunana. Urang lamun nyaritakeun kos kitu sakumaha kolot-kolot urang baheula nyarita. Lamun kolot urang nyarita ke anu kupas amat. Itulah para jamaah ulah sieun nu penting mah rawat bae diri urang, rawat bae keyakinan urang. Eta mah hanya lalakon nu boga lalakon. Sebab aya kesultanan di mana aya kesultanan aya raja, berarti raja teh memperjuangkeun syariat Islam. Atuh meureun kudu aya lawan. Di mana hendak berjuang namun lawan mah atuh jak kiai ge unggal poe teh ieu teh sabenerna mah berjuang terus-terusan we ieu teh berjuang kabogaan lawan unggal poe kula ngalawanan sieu be kabet sabenerna. Aduh luar biasa. Teu daek eleh-eleh sial jasanya nama. Teu daek eleh-eleh jeung teu daek bener-bener. Teu daek batur mah narurutnya naman teu. Dibabawa ka deulina doang padama. Eta kos kitu. Ieu mah jaga deuluna tadi ge pajar nang mawa kula di Tangerang lain. Kula keur berangkat ti leuweung aya kaluar. Nah, cek urang minta mah bangunna urang leuweung ajak ka dia ke mobil urang. Atuh di mobil ge teu biasa ngomongnya mah ngan bareng asup ka Citorek aju jadi kasurupan nya. Ieu mah sebenarnya urang leuweung nya mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masya Allah karim, horenganan ilmu teh rupa-rupa nu dicekel ku Kangjeng Nabi, ilmu putih, ilmu syariat, ilmu Islam eta bae diteruskeun ku sahabat, teruskeun ku para aulia Allah, teruskeun ku para ulama-ulama. Berjuang teh make kitab Al-Qur'anul Karim. Di sisi eta aya nu memperjuangkeun ilmu-ilmu hitam. Kabelah dituna jadi tukang sihir, jadi dukun atuh mangga bae eta urusan kos kitu mah. Masing-masing jak engke roh maka laluar menghadap Allah ieu atuh engke ge aya hidayah. Ya urang Baduy emang teu loba kuari anu asup Islam nya loba, tapi di samping lobana urang Baduy nu asup Islam kapan urang-urang ge loba nu asup ka Baduy teu bisa katahan tama kos kitu mah. Jak urang Tangerang ge aya anu kasulitan segala rupa, susah bae cenah hirup aing ye daripada hese saat daripada mararat mending hese sakarat. Gas aing mah mending ka Baduy bae nyoplokeun iman. Emang teu saeutik kitu anu ada suka Baduy nyoplokeun iman. Cak itu geus ngadayekeun Al-Qur'an, ngadayekeun hadis, ngadayekeun pangajian, tetapi dicoplokeun hidayah endahan nyokot ilmu ti ditu. Tapi urang Baduy jarang ngadayekeun urayan Al-Qur'anul Karim, jarang kapanggih jeung kiai. Tetapi aya nu pernah ngimpi kapanggih jeung kula, ngimpi cenah kapanggih jeung sosok waliullah, kabelah dia ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Akhirna nyana asup Islam. Hidayah mah mahal urusanana Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Teu bisa dicekelan ku kiai da Kangjeng Nabi jadi boga hidayah. Nu boga hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah urang kula mah lamun inget ka ilmu-ilmu kos kitu aya tah jelema ye nu katipu. Juga tipu ilmu atuh aya nu borangan ge sarua katipu bae nu borangan. Nu borangan nih katipu loba katipu nu borangan. Aya jelema diondang ka nu hajatan. Nu hajatanana angkatan laut.
nyana di imah teh teleponan jeung babaturanana maka setelanana naon si urang kondangan batik. Oke guys, nyana make batik ngan di benak hatina lantaran angkatan laut makan make serba putih mawa nyana setelan putih-putih nu dipake di imah make batik jelema borangan makan hese akhirna mawa make batik naik beca kan kulantaran hujan ngaririnci jadi batik teh memeh ka beca teh kahujanan memeh ka beca kahujanan cekna lah di jero beca teh make batik aing daripada make batik membasuh kieu mendingan ganti di jero beca make baju putih jadi batikna dikataskeun nya make putih begitu datang kan hajat deuk magrib datang na ka dinya dukang beca teh pan aya hujan mangarincik ditutupan hareupna begitu dibuka kaget tadina make batik wari make putih-putih ngajoak pocong sakana teh bukan meja mah belon atuh kaget kabeh emang pocong iya pocong sakana pocong tadi keur asup ka beca mah make batik wari make putih-putih tah eta kan borangan mah kos gitu ieu ge tah teu meunang mangih kokorosakan pedar pocong bae unyana dibere ku kula wiridan dia wiridkeun sholawat sampai ting 444 nya geus kolot geus kaambeun ieu ge geus bau kuburan cek kula teh geus bal ka mana deui baca cek insyaallah lah wiridan jam sabaraha cenah ke jam 12 ka ditu atuh aya wiridan mah insyaallah di wirid ku nya kabeneran beurangna teh anu pae beurangna tadi teh asa mau tatanggana nya mikirna mah sholawat ya aing dibaca kumaha mun pocong sholawat mah ini khusuk kumaha geus kolot kieu masih kena borangan kene bae masyaallah begitu dibaca kakaraki menang 3 doang geus culak-culuk bae aya pocong geus culak-culuk bae ya Allah eta nu borangan mah kos kitu teh nu borangan mah kabeneran aya budak nyekel ucingna di kongkorongan ku kantong kerese di dinyana ditendeunan batu korotak mun leumpang kokorotakan kan eta leumpang deui di hareupeun lawangnyana atuh langsung gakarak menang 11 doang sholawat dibuka kujana langsung nangkep pamajikanna cek pamajikanna kunaon ka haji bohong kana pocong di mana itu kokorotakan bae ditangkep kencengnya sa pamajikanna cek pamajikanna tek moal peuting gitu teh pocong pamajikan mah kos kitu bae sia teu meunang bae urang wiridan haju ditoelan bae. Nah, tapi di ditu tah mah di dieu mah leuwih parah sebenarnya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nailah rahmat Kangjeng Nabi nyorot ternyata rahmatan lil alamin, kasorot ka unggal lembur, kasorot ka unggal daerah. Mun lain rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka dieu moal bisa kieu. Berarti di diri urang aya nur Allah, aya nur Kangjeng Nabi. Tinggal nyingkapkeunana bae sing bisa. Abeh nur ilahi jeung nur Kangjeng Nabi bener-bener karasa ku urang. Kanyahoan geus karasana kumaha? Kanyahoan geus karasana pinuh ku adab, tata krama jeung daek ngalaksanakeun syariat. Ketika jelema aya tata kramaan bagus sesuai jeung Al-Qur'an, sesuai jeung hadis, ngalaksanakeun syariat, salatna, puasana, zakatna, hajina, mun nyada geus nisab eta berarti nur Kangjeng Nabi na geus kaciri. Tinggal ngabongkar rasana supaya karasa Kangjeng Nabi urang hadirna di hate, supaya karasa nur Gusti Allah karasa di hate. Nah etalah supaya dibongkar, diperdalam deui. Kula mengamati di dia luar biasa. Di dia teh seakan-akan kos kerajaan, kos kesultanan. Lantaran geus aya adab-adaban. Mun urang nyaritakeun benda kerep Cirebon di pangjumaahan teh ieu barisan leluhur kiai. Barisan kedua ustad. Barisan katilu ieu adalah kitu bagian anak-anak. Barisan kaopat masyarakat tokoh. Barisan kalima dan selanjutnya. Ketika kiai ieu encan hadir nuanieun ieulah Cirebon kesultanan. Cirebon benda kerep Kiai Soleh, Mbah Soleh, Kiai Muslim, Kiai Kaokab, Kiai Zaini
nu Bapak kolot kula masantren di ditu nyaho sejarah benda kerep nyaho deui ku ari lalakon di dieu ieu teh adab kesultanan, adab kerajaan, tata krama seperti eta luar biasa. Berarti aya meureun kesamaan antara Kesultanan Cirebon jeung Kesultanan Banten diterapkeun di dieu. Malah di Bantenna nu eueuh ku ari. Malah di Bantenna sepi. Urang asup ka Banten aya adab teu aya. Urang asup ka masjid aya adab teu aya. Malah bercokol di Banten teh perebut wallahu alam naon diperebutkeunana. Nu jelas urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah masih kene aya tata krama jeung adab-adaban kesultanan, adab-adaban aulia-aulia Allah. Kitulah para aulia Allah, henteu pernah we ka guru teh suul adab. Henteu pernah we ka guru teh nganyerikeun, teu pernah, paling negor dengan penuh adab. Dengan adab seperti eta jelema bakal ditaekeun ku Gusti Allah, dengan tawadu bakal ditaekeun ku Gusti Allah. Mantak sabenerna mah di daerah Citorek teh aya kekurangan, aya kaleuwihan. Sarua di daerah mamana ge aya kekurangan, aya kaleuwihan. Geus kekurangan jeung kaleuwihanana urang saring hampura, saring jungjung, saling doakeun. Atuh kula khususna sarombongan kita ngerang ka dieu silaturahim intina majalah indek ngaji-ngaji teh indek parawan urang di we sugan aya padahal mah pamajikan gue lagi milu sebenarnya mah ngan ieu mah nanyakeun parawan ke lain jang kula jang ieu we nu kararieu ye atuh sia mah teh modekeun urang dieu lagi sanu daekeun cing wis kitu amat cing itulah para jamaahnya jadi silaturahim antara kula jeung sarombongan jeung urang dieu kula aya hijab kula aya sekat kula urang dieu sarua pada makhluk Allah Subhanahu wa taala pada umat Kangjeng Nabi Muhammad